kieu geuning. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya. Kumaha sawawerna? Kieu Tah abdi teh kieu pakatu aduh kaleresan pisannya. Masih kana jantan kadus? masih. Oh, Alhamdulillah. Dipercantan kene Tah. ku malaikat. Alhamdulillah atunya. Tah abdi teh ningali batur karenging bansosnya. Nuhun. Tah kaleresan kadus bade naroskeun syaratna naon wae gitu. Janten kieu nya padenya persyaratan penerima bansos teh antara bantuan sosial di negara Republik Konoha. Nu kahiji kakak anu kaduana nyaeta keterangan tidak mampu atau SKTM ya, anu kaopatna nyaeta kaopat katilu banyak katilu untuk eraan gitu lah. Anu orang jelaskan giginya. Nah, apa sudah pada itu Nya ari dijelaskeun mah ngartos panginten. oh, ente sok bilih aya perterusan heula anu teu ngartos gitu. Nah. Mangga ku abdi ke dijelaskeun. Naon kakak? Kakak mah abdi teh putra tunggal. Teu gaduh lanceuk, teu gaduh kakak gitu. Kan abdi teh tunggal. Teu gaduh lanceuk. Tuh, Oh, kumaha gitu. tuh? Dan nu disebat kakak di dieu mah kakak teh nyata kartu keluarga sanes kakak Pak Ade lanceuk Pak Ade sanes kartu Gitu. keluarga. Kartu keluarga. Oh, Itu acan gaduh di kartu keluarga ge. ya Da lelengohan kene abdi teh. Gitu. Naon atuh? usia seberapa deh? Hmm? Pak Ade usia 18 maju ke 18 gitu. 18 dibalik 8 hiji nya. Pak Ade teh usia teh 18. Tak acan gaduh kakak. Ari indung mah jeung bapak boga pangintennya. Nya aya. Tah di dinya aya tertera kartu keluarga atas nama orang tua Pak Ade, ibu, ayah, terus Pak Ade pan aya di dinya teh Ade Aris Nasution. Sanes. Sanes nami Ade Aris. Ari dinu kakak mah terdaftar di negara mah kedah jelas itu Nya, sesuai eta sarung teh kelahiran dina KTP. dina kakak teh dinu bapak mah nya adek ciun gitu. Adek ciun. Oh nya eta mah nya kumaha eta lah kumaha saena weh. Oh, Jadi aslina nya. dikondisikeun eta mah biasa lah gampil lah. Tadi nu kaduana tidak mampu karena abdi mampu kene masih kuat angkat besi angkat karung masih kuat. Nah cekadus tadi anu tidak mampu gitu kan mampu masih bertenaga lah tak eta itu teh. Aduh punten nya Pak Ade nya ieu mangga dileuteula atuh tah leuteunana Mangga. kopi Mangga, tuh, saya nuhun. aya we. Sok sambil Tapi ieu teh geus kosong nya. lah pengunten Pak Ade tadi kesini beli bade ngesep aya tah. Sok mangga. Janten kieu nya Pak Ade anu disebat tadi tidak mampu teh aya pendataan di desa. Nah eta nu ngadatana teh lewat RT RW bahwa orang tersebut tuh tidak mampu secara finansial tanah ekonomi gitu Iya. Sisit lah seperti teh eta aya di data ku RT RW terus ditembuskeun ka desa tah kan di desa teh dipalidasi aya catatanana gitu Tah aya bahwa tos gitu. di warga RT RW setempat teh yang tidak mampu teh aya eta di komputer teh catatanana jadi moal tiasa ngabohong gitu Jadi tidak mampu eta mah secara miskin finansial lah kitunya. ekonomi sana tidak mampu secara tenaga tenaga fisik gitu. Katilu nanya catatan eta catatan naon syarat-syarat kudu mawa catatan cekadus tadi. Oh mohon teh persyaratan kanggo penerima bansos teh nyaeta di anta bisa nyata kan anu tadi teh kakak kartu keluarganya terus surat keterangan tidak mampu terdaftar di desa
Nah, terus catatan teh eta teh aya pencatatan di desa bahwa orang tersebut secara administrasi tercatat gitu. Janten supados tidak salah sasaran maksud dan tujuan pemerintah desa sareng pusat mah gitu. Soalnya kan bantuan sosial teh ada yang tidak tepat sasaran gitu. Kira-kira nama picariation eta teh gitu. Catatan namun eta mah nya Jelas di panggil RT maintennya bawa catatanna yang urang teh. tak aya terdaftar di desa gitu. Tah itu Gitu mainan Pak Ade. tak ada abdi mah teu gaduh catatan eta mah. Teu gaduh. Gaduh ge surat jade tanya surat nusanesna lah. Surat jade, surat utang online teh ning ojol gitu pinjaman online teh pinjol aya tah. Terus ieu we naon teh Bang Emok eta catatan eta pancen Nah, itu nya jelas benernya. ada pan kedanya nak catatan Datang ke minternya sama nah minteran Pak Ade. Kumargi tadi Pak Ade naroskeun ka Pribados loh ku tarasan Pribados masih kena di desanya. Hari detail mah kadus, kepala dusun, tah kepala lingkungan. Kepala Anu disebat tadi catatan teh sanes catatan utang piutang terus pinjol catatan BPKB sanes eta anu dimaksudna teh nyaeta administrasi kedah gaduh catatan eta teh anu tadi anu kartu keluarga terus KTP warga setempat gitu nya terus aya surat keterangan tidak mampu SKTM teh tah eta teh dijanten buktos gitu bahwa urang teh anu berhak nampi eta bansos teh gitu. Sanes kartos catatan kartos itu gitu. Jelas soalnya ya insyaallah teh. Tataras geus satarasna naon deui tah. Punten we dibantos atuh ku kadus dabdi lah ai ka desa teh. Teu aya waktos abdina sok kuli wae bantos lah ku kadus cobi ka kadesna cobi. Oh gitu kan ya eta mah biasa dikondisikeun lah ya siap terus kenal kieu mah nya nya sok sanaos kan aya di media massa mendingan wah cenah bansos teh anu deukeut we terus anu kenal we keluarga RT we keluarga RW we keluarga naon teh kepala desa we tapi kan orang teh teu kitu nya nah kumargi menolong sesama manusia sesama insannya nah insan anu lah saling tolong menolong gampil ya abdi kantunnya kontak kepala desa antara pi anu bagian eta teh program kan tiasa ayeuna oge tiasa pabrik teleponnya cobian atulah orang cobian ka aku pados kondisikeun gitu pados enggal we Pak Ade ka desa teh mau disasang ke teh siap Assalamualaikum Pak Kuwu. Alhamdulillah mohon manawi ya Pak Kuwu ieu aya warga RW 2 ieu teh ieu nya Pak Kuwu ieu aya warga RW 2 nya wilayah kadus abdi teh nya aya warga teh teu ka ieu catet penerima bansos pojong dikondisikeun saurna teh ya bilih ieu lah bilih ngadat soalna eta mah orangna ramental tuh manawi biasa dikondisikeun. Oke ya siap hatur nuhun pisannya pokoknya mugi ya Pak Kuwu sehat. Kumaha si Ibu sehat? Alhamdulillah atuh. Kumaha? Surat izin eta Pak Kuwu, surat izin poligami tos lungsur. Alhamdulillah. Ya mantap lah.
Atur nuhun ya Pak Kunya. Assalamualaikum. Ah, tuh beres. Kumaha cenah saurna teh? Siap cenah kantun ke kantosan informasi. Atur Tapi ya, itu nuhun segitu, atunya Pak. tah pan tos lami urang teh teu pendak kalarasan aya di dieu nya. Atur nuhun pisan bantosanana mugi-mugi we sing enggal nampi abdi nya. Oh, siap atuh Pak Ade. Ya, pamik itu mah kayak tiasa di aya meureun. Ya abdi ge anu berjuang mah pasti abdi ge Siap, tapi hartos lah. Sadas kitu nya. Ieu mah heureuy we atuh. Ya naon lah disebutna teh. Aya meureun gitu. Kalem we, kalem Pak Kadus ya. Abdi ka dieu teh kalarasan tos lami teu pendak bade silaturahmi ka bumi sok tara aya. Abdina pami hoyong silaturahmi sibuk wae kuli gitu. Oh, Nah, mau. kalarasan tepang di dia ya teh Mohon. dihaja-haja nya. Tadi teh abdi teh kan bade ka lokasi ka lingkungan gitu nya. Karasan aya pembangunan ieu anu tiap RW teh ningan. Hari tugas sareng fungsi kadus teh kan kepala dusun teh kahiji Yang menyangkut pangiten sa RW nya. mohon kan abdi dua RW nya. No, mohon kadus dua namanya. Mohon tak itu teh tugas fungsi kadus teh kan anu kahiji membantu kepala desa dina bidang pemberdayaan masyarakat, terus bidang ekonomi anu ka tiluna ngenten nya kedah turun lah ke lapangan gitu dah izin atau iya gaji buta gitu. Mun sae ulah ieu teh ari waktuna nagihan pajak turun ya tak kedah itu di lingkungannya kan kepala dusun namanya teh. Nya, Mohon kan ada kedah di itu masyarakat Iya, masyarakat mana? caket. Di Ya kopian. mangga teu nuhun so dilajengkeun. Nuhun aduh. Sae eta ya mah anu penting mah enak Pak Ade perkawis bansos teh nya mohon. lungsu langsar gitunya. Amin, amin. Terus anu nampina cing manfaat terus eta nu masihanana kan eta teh bansos teh di pemerintah. Nah, pemerintah teh ka eta teh atos urang keneh eta tinu pajak eta penerimaan pajak di masyarakat gitu. Pajak-pajak Terus segala dikembalikan deui eta ka masyarakat kanggo kesejahteraan maksud dan tujuan nama. Tapi kan aya kalana sok salah sasaran gitu bansos teh. Ya seperti di berita-berita ningannya aya ibu-ibu demo abdi teu kapasian cenah. Pajarkon anu kapasian teh cenah. Yo keluarga RT RW we kepala desa keluargana padahal eta teh kurang sosialisasi ke masyarakat perkawis bansos teh pang-pangna di nu tadi nu pendataan di RT RW sampai ka desa Nya daerah teh anu langkung jadi intina mah urang teh ulah suudon terus nampi naon wae nu dipasikeun ti pemerintah ka masyarakat da maksud sareng tujuan pemerintah mah eta teh kanggo kebaikan dan kesejahteraan wargana saresna mah kitu nya padanya mohon. bangga atuh beli pada uwi abdi pada angkat Nah, siga musir. Hatur nuhun Pak Kadusnya. Oke, Kalarasan siap. di dieu nya kalarasan pendak, kalarasan pisan ieu mah teu sengaja lah. Kasaran tadi ngadangu-dangu kubu kadus bisa kitu poligami cobian lah. Kela sanes waktu sabdi Oke. nya. mangga kita atuh Nuhun selamat di jalan nya sami-sami sampai tujuan mah Pak Kadus sing sehat, sing barokah. Nya amin amin ngajalankeun dan kadusna nya. siap siap Yuk, mangga sampurasun. Assalamualaikum. Kelir-lir alhamdulillah.